Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami dari Sunda Pasisi Channel. Kali ini saya lagi ada di perkebunan seperti kopi, jeruk. Soalnya saya sering konten di sini belum ngespos ada di lingkungan sini, seperti ada pertanian tuh, seperti kopi, seperti jeruk juga ada ya. Di sini sih banyak di perkebunan, ada seperti ubi, ada pohon-pohon ini nih, kopi jenis ateng kalau di sini ya. Ini sebentar lagi pasti matang, 1 bulan lagi atau 1 bulan lagi lah kira-kira. Yuk lanjut. Ya, alhamdulillah saya sudah sampai ke pohon atau tangkal awi untuk kebutuhan, untuklah bangunan. Kalau di sini untuk reng, di sana saya melihara seperti anjing itu untuk jaga-jaga. Soalnya di sini banyak hama seperti monyet atau babi hutan. Saya melihara tuh di saung. Yuk. Galak tuh, iya galak tuh. Ente. Tuh, saya melihara anjing untuk jaga-jaga. Seperti di sini kan ada ubi. Kalau nggak ada anjing habis tuh si dekok ke monyet. Sekarang kasih makan dulu ya. Tah beren aya nama kurang ala awi untuk kebutuhan, untuk bikin pagar lah, untuk ambil awi dulu di sana ya. Oke. Siap. Baraya sama meh urang nuar awi, soalna di kebon awi mah loba reungit. Tah ayeuna urang ngadurukan heula, urang ngalinting heula bako baraya. Tuh tadi kebon mah di gunung mah mokona mah anu alus wududeun teh bako biar enggak disengat nyamuk alias di cocor reungit. Tapi biasanya mah sok rada ngeunah bako di kebun mah. Da ai bako mah kitu lumayan tuh, ke masalah namanya nama. Kieu we lah tuh. Jigana mah rada kalem. Kade nu lain bako eta teh. Bako mah loba. Arek bako anu rada nyeureud aya, anu rada ngadayak-dag ye aya. Bako banget. Da ieu mah henteu atuh. Lain bako anu aneh-aneh, bako banget. Sia. Da ieu mah hampang. Seger. Alah, sampai nyala awet teh ngadurukan heula bako we. Supaya reungit kabur baraya. Gas ya, rada mantap. Jos. Nah, baraya ayeuna mah berenang urang tong waka barang ala. Keun urang konten heula ayeuna mah ninyuh kopi, walaupun di gunung kopi mah aya kalem tong keung masalah kopi mah. Ieu kadang kengeunahan atuh di gunung ge kopian di ududan. Kopian di ududan mokona mah. Rokok aya tah. Ieu bako gurila aya. Manis lah. Ulah kaelehkeun ku urang kota baraya di kampung ge di gunung. Ninyuh isuk-isuk mah kopi. Leuwih ngeunaheun menikmati alam. Alam di gunung tuh. Seger. Suasana adem. Teu berisik suara kendaraan, knalpot brong di gunung mah. Ge suara bagong jeung suara monyet baraya. Bea kopina tinggal metik na tangkalna. Bea kopina tinggal metik tuh kari ngolomoh.
Baraya, alah, jika rada mantap ya. Tempok kopina tuh. Aduh, diperlukan iya Naon? oli. Mantap pasti. Mantap kieu ya. Aduh, Aya ku normalna di leuweung. maka elekeun kahirupan orang kota. Di kampung ge, di gunung. Ngopi sarua baraya. Ti cili herang panon. Di seueur herang panon. Dek tangkalna aya, tah tangkal kopi. Dek kopi jadi aya. Berat baraya. Ampura, mau bantuan bisa.
beres setai sana. Beres ayo nama ini naik teh capek. Beres ayo nama naik kana nuar geus anggeus. Ayo nama cari ini nyo kopi deui. Kopi we. Loba kopi we yo. Wah, nanti mah ngopi ya ini. Nama Baraya. Kita iwung, kita ngaranna teh boros awi iwung, kita iwung bisa dipasak. bisa dipasak mah nya ngadahar awi atuh. Taraje. Kita iwung baraya nu kieu teh. Dipasak mah kalem. Oh bisa diopinya atuh awi teh. Ngopi awi teuh atuh. Jelas, taraje. Tah, nu kieu itu bisa dipasak. Ngeunah kitunya. Nah, tapi leutik keneh kisah kedeung di urang pasaknya baraya. Siap lah yang apal ieu mah nya awi bisa dipasak. Sebadag kieu teu as kieu digoreng. Digoreng ieu, taraje. Ayo enak urang nyeula kopi. Nah, tadi dia jeung tetaekan segala. Aduh hayang naik kesebel teu naik. Maka disangked-sangkedkeun awina. Sukan teh henteu. Capek tetaekan teh. Capek geuning naik teh baraya, capek naik teh. Ngopi deui atuh bae nu lah. Ngopi deula we nama jeung ngabako heula. Ayeuna mah urang pangul we awina lah. Siap. Gas. Gaskeun pokona mah dipangul bae. Badag kieu aduh. Keun itu keur mangul. Urang samemeh mangul heula awi. Ayeuna urang ngipuk heula bako. Naon eta teh? Bako. Nyemai bako tah kieu carana. Urang mah naon we kahirupan di kampung mah di lemur. Cikan mana binih bako teh? Tuh, Oh, bubuk. baraya. Tiraha ieu geus jadi ieu na. Kemangi teh ting usaha. Geus jepak jadi we. Lebar pada teu dipake gitu nya. Pakai mah ini pakai. Ieu bah dieu. Sugan teh binihna hiji-hiji. Iya mau dihitung mah hiji-hiji. Wah, iraha anggeusna atuh. Tah ieu baraya ieu teh binih bako cenah. Di sini can apal binih bako. Bubuk. Sugan teh kopi eta teh. Tuh, baraya ye biji tembakau. Biji tembakau. Biji tembakau we baraya. Tah urang ayeuna pecinta merokok harus nanam bako. Daripada meuli Sekarang wae nya. nyemai dulu arias ngipuk. Baraya tah kieu carana. Yuk. Eta mah ngalah kalianda jeung naon? Keturup ieu enak mah baraya. Oh, Turuban ieu teh. turub bupuk. Turub di turuban. Fungsina jeung naon? Ngameh teh mecet kahujanan. Gitu. Ieu we aya di gunung mah kudu kieu mangpaatkeun.
Ngipuk beres. Langsung ngerenain naon, Bang? Makan dulu, makan. Siap ayeuna mah ngalawi geus anggeus karimangul, ngipuk bako geus beres. Tah ayeuna mah urang ngesian heula beuteung baraya. Siap. Sok ah. Ayeuna mah ngalawi geus, dahar geus. Sakitu wae tip pribados. Dengan hilap, like, komen dan subscribe.